Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dina danget ieu Kang Epot teh asa kaurugan minyan putih kasumpingan salah sawios nyaeta Kang Ros. Ya Kang Rosnya Mohon. cek beja mah Kang Ros teh baheula mah nepi ka ayeuna ge anger we sok ngalaan harmis. Jeung tutut. Nya bener. Benar. Sakiwalan kana ngurut oke ieu mah gitu. Siap. Alhamdulillah di obrolan cawokah urang lemur teh disarengan sareng Kang Ros. Ya, aya beja cek benang dipercaya selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat. Kang Ros teh sok kasohor ngahaleuang. Leres teh Kang Ros? Leres. Leres wae cenah euy. Leres wae bener jauh mah leres. Lamun cek wing entong jiga jawab teh. Aduh, ampun. Si siniran aing mah Kang Ros yang ngadengekeun kumaha siniran adalah nusugan di lawanan ku aing ge. Ini sok siniran kumaha lah hayang ngadenge lah. Oh. Nya. Sok, ting sok. Kurang sarangan ku Pak Epotnya. Iya sok. Aduh, agak kara disebut bapak. Saumur mah. Lah, anjir. Kakaranya orang. Sakahayang abi teh dan kasorang. Aya kahayang can kasorang sih dari Lila hate mang. daun. Pikir abdi bati melang. Karunya teuing euy. Talipur na jadi hibur. Tepoh mah na jadi Allah. Naon? Najan geus ngarumah tangga. Pikir abi katalang sara. Anu kieu sisinirana Kang Rosnya. Ya, Anu kieu seperti kening. Boboko buatan Garut dicalna di pengkolan bobogohan jeung nu burut asa ditinihan gemolan ieu tah anu kitu atuh sinirana. aduh ripu apa ripu teuing. Oh, cari lagu geus ripuh. Aduh dah kitu sora-sorana. Jodoh. Abdi mah kawasa pisan. Dalah dikumahakeun deui. Si aing mah nyamu sisiniran, aing mah lain hayang sisiniran. Sisiniran Kang Ros, sisiniran lain ngalagu aing mah. Sisiniran anu siga tadi deui kieu nih. Ayarona jeung lisung. Tuh. Kasih karo. Tuh ya. Tuh. Ripuhnya. Lain ripuh. Tuh, terus baik ada seperti kitu. Tuh. Anu ayarona jeung lisung. Tuh, itu kan sisiniran. Kacikaro pangauban. Tuh. Ayarana semu bingung. Gagaro. Riweuh ieu mah ya. Kalau sisiniran, ngerti teh sisiniran ti sok. Ngarti nama ngarti Heeh. kan. Sisiniran sok. Besapeunana ripuh ka urangna. Sok sisiniran. Ini tadi aya sisiniran tadi nih, tadi. Kabumbulang atuh nya kasih daun. Tah eta jauh-jauh naonan. Katonjong mah. Mari kangkorong. Tah gitu. Dek sabulan dek satahun pasep. Kumaha? Moal oleh abi mah nami kahoyong. Nah, seperti itu. Tulis naon di? Oh. Aya tutut naon?
Tutup. ngalah tutut Nah. ka sawah lega. Nah, gitu. Heh. Ngalah keong abdi teh Heeh. dasa tolombong. Terus? Kitu patut hayang ka surga. Terus? Salat oge belang betong. Iya, halus. Tulis di aya di, so terus naon di? Aya di, so. Kincir ngait kana rega. Heeh. Kunaon mah pajek. Kunaon. Aduh ripuhnya yo. Kunaon, so? Kunaon? Riuh kene cenah. Ribu kunaon? Si kaki atuh nih. Keretek buatan Cina. Tuh. Alun-alun Cigonewah. Tah, itu si siniran mah. Ya. Getek soteh mimitina Halus. kangos laun-laun jadi ngeunah. Ieu. Jadi rekahnya. Oh. Lawan, aya keneh teu. Oh. Alun-alun kahujanan. Naon? Duduk kuy mah. Hidang-hidang di potlet. Laun-laun kaedanan. Keur hidang teh geuning tambah ka pelet. Daek kan hidungnya ya. Cikur jangkung jahe koneng tuh. Lampu yang pamurah beteng. Rasaan jangkung koneng padahal burayut beteng. Tak sedikit itu sok tuluy. Anak hayam Sok, dari hayam. calana. Terus Anak entok mah pasir kumaha? dari tatapong. Iya. Kahayang hantu laksana. Suka paeh ngajolopong. Entong daek meuli kembang ros cucurut hanapeun batu. Entong daek kakang ros camrut di gede nyatu. Iya. Yang penting lintuh. bener. Kalem. Kalem. Gitu. Aya di kakang ros teh? Seueur. Ting sok hiji deui lah. Abdi daek nyabut sampe. Kumaha? Asa di bere betina. Heeh. Abdi daek nyebut oco asep. Kumaha? Asa di bere adina. Salah lain adina lain. Betina. Lain adina tah. Nyenaun ka tuh. Hayang eusina. Aduh. Mata kieu atuh kitu mah. Aya gantina lain. Aduh, atur nuhun Kang Rosnya. Ya, sami-sami. Alhamdulillah. Suanten Kang Ros teh. Aduh, aya sugan teh aing mah salah atuh nyebut akang ku nama Euceu atuh aya sareng kitu. Riweuh nya. Aduh. Suanten teh kumaha menikot ngagerluk kitu. Alhamdulillah nuhun pisan Kang Rosnya. Amin, Urang tiasa ya Rabbal Alamin. ngulung, ngahibur khususna naon kitu balad-balad jet channel di mana wae ayana. Alhamdulillah di jet channel mah aya terbangna, aya calungna, aya obrolan Komplit, ya. insyaallah demi ngamajengkeun seni tradisi ta ieu teh khusus eta seni haleuang dina sisiniran sareng Kang Ros. Teu kenging hilap. Ya. Subscribe klik di ZC. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.